Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana tepangkeun nami abdi Saras Novianti Nur sim kuring dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta anu caritaan warta kebon kembang pinuh ku kuliner. Samemehna eta taman kembang teh ngan saukur leuweung panelitian jeung jalan biasa nu aya tatangkalan di sisina. Tapi ku sababaraha monyet ngagandong jalma jadi penasaran karena ayana eta kebun kembang. Dijieunna nyieun tempat keur nu ngajual keur narik pengunjung. Bisa ningali monyet bari ngarasakeun kadaharan. Saenggeusna loba tukang dagang ngajajar di jalan. Akhirna kebun kembang ayeuna loba nu ngajual kadaharan kuliner jeung rame kalawan datang. Hayu urang tingali kakayaan di dinya. Hai sobat kuliner, balik deui jeung kuring Syifa Auliani Fitri. Kebon kembang teh loba jajanan-jajanan anu nikmat sareng minuman-minuman anu nikmat. Bade naros ka bapak-bapak anu di dieu. Kebun kembang teh bukana jam baraha nepikeun jam baraha? Biasanya buka jam 8, dugi jam 4 atau napi jam 5. Hatur nuhun ka bapak. Wilujeng patepang deui di lain waktos sim kuring munggaran amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.